Selamat datang di episode ke-9. Selamat menyaksikan. Kayaknya gak panggil-panggil. Maghrib deh. Balik ah. Bahaya angkat ko na. Kuningus poek. Mana mah licik lah nyebutnya. Di jero imah. Cek saha? Mana nyebutnya di imahnya. Banyak orang ngelilingan kebun sakit 20 hektar ge kakulingan. Aduh, kamu bohong 20 benar. Orang 10 hektar ini mana harus baik. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yuk, orang sami-sami kawitan ngaji ieu ku maca doa nuntut ilmu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqaduwatan fariju bihil kurabuwatuk dobihil hawaij wa tunalu bihil rogo ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajihil karim. Sadaqallahul azim. Ari ngaji teh nyata nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu teh sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an, talabul ilmi faridotun minal muslimin wal muslimat ya. Jadi geus lawan masih kena kutrang kali ya ulin tadi berang berentah. Tong dilayanan. Tuh sarua tong dilayanan. Mohon bah. mana? Dendam kana bah. Geus dendam kana jigana beunang geus ini geuneuh ayeuna. Abarek bewaranya. Ngalap ilmu teh atau nuntut ilmu teh hukumna wajib satana wa eta kumaha sih aya maneh lain wajib Untuk Pak. Wajib. Jit. tuh geuningan wajib teh wae anu paling penting ayeuna nyaeta sesuai anu aya dina rukun Islam nyaeta salat wan sorong di mana mah. Mana? Nah, mana oke, can balik. Urang maya dihukum ku guru titah mersihan WC. Was lah mantakan sakola teh tong heureuy wae. Udah mana ge heureuy sarua. Iraha urang heureuy. Sok. Keun bae da urang mah heureuy ge ranking wae. Di, urang ge menang ranking ka bucit oge. Da ranking eta teh. Geus piraku ayeuna enog kitu. Kela. Mana teh jelema atau hayam? Kunaon kitu? Eta enog mun loba-loba teuing. Di, urang dau gara-gara niron di maneh. Kita saha niron ka urang? Di, ari urang mah sugan teh maneh teh pinter. Emang urang pantesnya bebengetan pinter ge. Wih deh, pinter pisan. Wih, keren, pinter pisan nepi ka bandera koneng oge. Kumaneh dihormatan. Nuhun atuh. Nah, ayeuna tuh orang nyaho orang main nama. Maneh kunaon teu balik. Sia dicarikan ku kolot nyaho orang ge. Geus atuh eta mah. Tah, maneh teh atuh kudu diajar di imah teh.
Tah, kudu ngapalkeun mana teh tadi mah teh. Tah endog tah ceplok, tah endog ah. Nyari di gelepok Anggas we urang mah balik atuh ah. Kerja geus keselesai urang. Gelis, istri mama, itu seagung hiu. Raja, Wes naon? Tong waka dibuka. salam ka bibi. Nah, itu si Raja teh ya. Dia samingkin goreng wae. Wah, bibi mata apa sakit sakitnya. Naon? Si Raja sambar tong. Tong lah. Kenal. Bapakna galak. Entong lah. Emang jika mau? Deh. Dewi teh mau. Masalahnya si Oyok itu beda jauh. Naon maneh? Mau disamper. Kayak sebenarnya bukan nyamperkan serangan. Ulah. Ini naon? Indung nasi wati. Nu di Arab teh nya. Saudi lain Arab. Heueuh, Arab Saudi. Mudik. Mita hana. Mita orang belegug teh apa? Sabar gede ya? Sebenarnya Aya oleh-oleh mah. Alhamdulillah ce betah. Bager dunungan. Alhamdulillah dunungan di bager. mah. Mama, daong mama. Mama. Atuh. Ibin tos di mana? Ibi mah pantos di Saudi, Neng. Ibi mau oleh-oleh teh jeung emat. Aya oleh-oleh mah sadayana ge kabagian. Ya, Mar, tong galak aya namanya. Tong, Si Wati teh aya indungna aya. Heh, Raja ada ka mana? Buatan Jepang. Ini jang akib para but kutang. Kutang na soek, ngajua bebek. Bebek na kabur, ngajua bubur. Bubur na bae, ngajua jahe. Jahe na bubur, ngajua jeruk. Jeruk na pentil, ngajua. Pentil, yok pentil. Naon maneh? Wan. Lama Wan. Wan keur naon? Urang cari kananku kolot euy. Ya naon Wan? Naon maneh? Punten urang endog. Nek, belet ya sih deh. Pinter tahun trek naik. Aneh mah. Endogna sing loba we. Pantesan. Sing loba we endogna me dipasak ngeunah. Kenaon? Atus. Bacakeun. Tanya. Wan, Naon? ingat kene teh jawabanna. Ingat. Sopnya, kurang baca ke. Tanya ru. Jawab ah. Nomor hiji Wan. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Operasi sesar. Emang bener deh. Lagi ngadengin di batur kayak gitu. Oh bener sih ayo tadi. Mana orang mah? Bener dogna. Nomor 2 Wan. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada Kulkas. Ayo Wawan. Pinter deh. Pantesan deh nya. Nomor ieu ngapalkeun kayak gitu dah. Taruhan. Nomor 3 Wan. Naon? Apa yang dimaksud dengan Amalia? Ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Pinter gini nya. Jadi Wan. Apa fungsi hati? Tempat menemukannya cinta dan kasih sayang. Oi. Hei! Kemana wae? Hei! Kunaon euy? Kemana wae? Kenalan tuh. Di razia orang di sekolah. Bisa tuh tahu seri. Mah. Ada orang teh jojo lucu. Ini halus dah. Pipiluan deui si emak. Kunaon atuh di razia kunaon? Isuk teuing orang datang ke sekolah. Kurang teuing meureun. Eta. Jeung mah aing mah.
Urang makan isuk. Tadi mah berang banget. Tapi Ru asa katina adi lanceuknya. Nya adi lanceuk. Bener teu? Sajeng si Wawan. Bener teu? Adina penteuna 0, lanceukna di raja buukna. Kemudian game ke seragam. Geus sudi urang disaruakeun jeung si ojak gendut kitu. Barina aing mah teu daek disebut lanceukna si eta. Kayak gimana gendut tah? Barina urang eta sudi. Masih mending urang daripada di mana si Kutep tah. Mendingna duana oge. Kemana woi? Ya, barang sih. Ieu Mar. Eta Mar. Di Mar. Mar, geus Mar tong dibeakeun Mar. Ngobrol bating yok geus tong lobakeun. Sisakeun eta keur nu bogana. Ayo, tong dibeakeun kabeh. Sirumna loba. Mar teh amis teuing meureun. Wan, Naon? mana can balik? Can kunaon kitu? Diteangan ka imah teh eueuh maneh mah. Pikiran we enog ha. Kan geus peupeus endogna kana beungeut manehkeun. Mikir aku eta can peupeus. Da maneh mah teh pertanyaan teh disalah-salah wae tuh da. Ngeunah wae maneh salah-salah. Bener jawaban urang mah. Sok coba ya maneh. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Di bengkong ku aki urang. Tuh coba di bengkong. Nah naon? Maneh naon eta? Yo cok urang mah dioperasi sesar. Luhur teuing maneh mah jawaban teh. Tikis bener operasi sesar mah Ji. Batak salah teh. Sok nu kadua yo. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada Lomari. nah bet make lomari ari Aya maneh. cek maneh naon? Kulkas. Maneh boga kulkasnya di mah. Henteu. Luhur teuing teh jawaban teh mata salah cik urang tadi diomongkeun ku ka maneh. Cing bener gara diajar teh maneh teh. Yeh, ieu mah bener urang mah geus bener ya nu katilu yo. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Wa urang boga anak ngaranna Lia. Dih, nah salah maneh mah. Ibu dari anak yang bernama Lia nu bener mah. Ya we sok tuliskeun. Wa nasi utep gitu. Dih, abet bener gitu. Bener sok dijamin. Alah, piraku. Daek taruhan jeung urang maneh. Sok taruhanna na. Nanggeus ke orang ditulis warna si utep di dieu. Da wa urang gitu. Nanggeus. Ayeuna nu kapateun, apa fungsi hati? Cek maneh naon? Untuk menyimpan kenangan dan masa lalu. Anjir, alus gitu euy mana nyaho di mana eta? Urang teh pan karek anyar nonton kapal Titanic. Oh, Kurang mah dipangmeulikan ku bapak urang. Dieu kapal Titanic nang ti mana tah? menang ti Korsel. Panjang unyeng-unyeng ya teh ya. Mintanya urang ulin jeung urang yeuh. Cek naon jeung mana teh rame. Heditan maneh ulina. Na jolang geunaheun teh ta dodo cayan. Bong teh rame. Ditan maneh yeuh hiji ewang. Yang Urang nu gitu. beru, urang nu beureum. Aya tuh. Ka dia imah mah teh bah. Pan keur lieu. Cenah jak. Cenah jak kasem. Jika banget si Antuy. Coba. Tuy malikna ka ditu tuh tuy. Lucu. Oke hasem. Anjen, Hasyam. Tukang atuy ka. Tukang balik Segera Jak. Kamar teh kunaon kebuan ku bapak teh? Jak kunaon? Kamar teh anu ka imah euy ngontrok euy. Saha sih? Nu ngabejakeun. Dia kenaon? Urang pan geus sparing eta sancan main sumput teh urang teh sparing heula di lapang. Harus paringan. Ini luana tuh Mar. Naon? Naon? Awe pemilun. Eta separing. Sparing Mar, sanes mam sapiring. Sanes. Sparing gelut Mar, gelut. Rugante mak eta dahar. Lain separingan jeung budak sekolah aing lain. Beraku urang gelut jeung budak SMA teu teu level nang. Tong kitu jak. Tah jeung budak STM eta teh anu sok kita geuning terkenal tawuranna. Padahal aing teh geus meunang bajuna khasna kurang cicok. Nah dititipkeun ke batuan urang. Mana urang? Ada titipkeun. Kanyahoan ku bapak aing. Efek teh bener kanyahoan. Terus dibabukan jak. Ku babe. Nya kitu teh ya. Ieu Kasep. Ulah kitunya hidup teh kudu janten jalmi anu bager, jalmi anu jujur. Tong isinkeun ka kolot, isin ku batunya. Hampurai. Aujak.
Pas tadi siapa panggil eta jeung indung Nasiwati. Nasiwati. Oh, bener. Balik di Arab apa Saudi? Sorok kene. Di mana? Piraku mar gitu ya. Mana mah Elestar jak. Si Aru oge nya dicium. Ditangkep. Terus disebut minantu. Ini Nasiwati. Mana mah naon coba. Ya kurang can panggil. Oh kawani mana mah jak. Antuy. Ayo tuh antuy. Mana dia antuy palingan sorang-sorang. Beda tuh kamu calon mito sama aku dulu mah. Ngarewak ah tok Yang geus ayeuna hayu urang baturan tapi awas lamun teu maju. Gitu atuh yok. Awas lamun teu maju. Ya ayo. Ayo tuh tuy. Ayo. Antuy. Ayo Atar dong kaladek manis antuy mah. Antuy mah manis ayo mah ayo tuh antuy. Mana dicarekan ku gurunya pada tadi cukur. Kurang panjang euy. Tapi anger padahal mah Bu, mah teu ngalangan belajar. Belajar mah di mana-mana ge nulisna kuleungeun lain ku buuk kitu. Geus peraturan sakola kudu dilakonan ku maneh. Masa Bu beda? Kan aya. Orang bisa sok. Orang pernah lalajo di radio, orang pernah ngadengkeun laguna di radio. Oh tuh. Sok. Mar, mana kan bagaimana? Mar mah eraan jelemana. Ih, hantu yang mang oge. Kurang diajakan separing tadi cenah yang separing. Mar mah eraan. Muah mah. Atuh babat kurang. Mana kayak gitu hantuy. Oh buru. Hantuy kan apa? Mar. Iya, Mar. Terus kayak gitu. Sabeurkeun. Adik. Ayo nak. Main bekas yuk. Ayo, yuk, mana? Mana si Apewe? Gici. Main backlas. Tah. Hoi. Antuy mah da manis. Antuy mah kasep da. Antuy mah kasep da. Konsep mau. Assalamualaikum. Salam. Raja. Keluar. Tuh mitoh keluar tuh. Ayo. Rujak. Ya, gua ada. Yang oleh teh teh. Mana? Oh, sakedapnya. Kilajak. Asup deui kakak. Si entuyna asup. Kita asup deui. Belum kabeh. Yok. Manehan yok. Ah si Ayok. Tuh yok. Oh Yok. Itu si Emar goroan. Bagan nyamper Yok. Ya mana atuh mana nu arek maju. Depan awewe jeung awewe. Cenah urang lalaki. Anu awewe. Eta poe ieu mah awewe. Heeh, ayeuna mah awewe. Kamari urang cenah juga lalaki. Atuh urang mah kamari mah henteu tuh si belentuy. Tapi ke mana maju sih. Heeh, geus maneh. Ya. Neng Oyok kemana wae? Damang Neng Oyok? Alhamdulillah damang. Tuh atuh amang sedang lewatinya. Oh nya atuh. Kakak main backless. Aduh. Keharidang. Kerah liwa. Semoga penyakit positif. Ngartikeun pisan perasaan urang si Oyok. Anjing. Itu jak. Urang ah. Rujak bocah. Aduh, nah eta. Ya kan ini orang maju. Aduh, eta ganteng, Bu. Ganteng meureun, Bu. Eta, Bu. Mana? Kalangnya ngetan. Tenan. Ayo bae-baehan. Goreng panggil di mitu haki. Panggil Bu ka tuh jak. Enak ya jelas sih. Oh, iya tuh dah gua Ini nih. kerja kursi Wawan orang mah. Di dia. Jak. Kira aku kami tuh hati moanan naon. Kita mau bawaan. Kantun ka mau kagorengan atau Bu? Enak. Iya turun. Nah, dah gua lah tuh. Tuh.
tingali. Si Rojeng si ojak tingali ngajleng di dieu teh. Tah. Tuh, diteuleum mah. Si ojak teh. Wawan. Ganeng geura indung teh keur nyeri huntu. Budak teh nya teh dek cicing. Hai, utep, balik geus burit. Nang, si Rojak aya keneh, Nang. Wate, tuh ganter rek ulin. Ya mok bro, ya mok. Ya, eta na. Nang. Bro, Eta sok mabok men atuh rek ngambek mah. Maneh. Pokona mah anak ente. Sadaqallahul azim.